Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun mastapun abi Haipah Zahra. Ibu guru dipaka hormat ku simkuring sareng cangan dipikanya aku simkuring. Dina kesempatan ieu simkuring bade ngadugikeun biantara singkat ngeunaan ngajaga kebeungharan alam urang. Dinten ieu abi hoyong ngobrol hal anu pohara penting pikeun ngajaga ekosistem jeung masa depan generasi nu bakal datang. Urang midem kagum ku kagelisan jeung uniqueness marehanana tapi hanjakalna tutuwuhan jeung sato beuki kaancam ku lampah manusia. Kukituna ayeuna waktu nu pas pikeun urang sadayana ngabahas kumaha urang bisa mainkeun peran dina ngajaga kabeungharan alam ieu. Kekayaan alam urang teu ukur tina internal identitas budaya tapi oge penting pikeun kaseimbangan ekosistem global. Sanajan kitu, loba satolangka jeung tutuwuhan punah, alatan leungitna habitat moro ilegal parobahan iklim jeung kagiatan manusia nu ngaruksak. Urang kada sadar yen ngajaga sato sareng pepelakan nu langka mangrupikeun tanggung jawab urang salaku manusia. Unggal spesies boga peran penting dina rantai dahareun jeung ekosistem di mana orang hirup. Kaleungitan hiji spesies tiasa gaduh pengaruh domino ka sadayana makhluk hidup. Kusabab pentingna masalah ieu aya langkah-langkah nu bisa urang sadayana ikutkeun. 1. Atikan jeung kasadaran. 2. Ngadengekeun wewengkon konversi. 3. Stopping illegal hunting atau moro ilegal. 4. Ngurangan zat picilakaeun. 5. Panaluntingan atau pangemutan. Satojan tutuwuhan langka marupakeun harta nu urang kudu jaga kalayan tanggung jawab pinuh. Urang teu biasa melir penyelindungan marehanana lamun urang hayang dunia endah keur masa depan atau generasi berikutna. Kusabab kitu, hayu urang sami-sami ngahiji ngajaga sato jeung papalakan langka pikeun masa depan nu sae. Hatur nuhun kaperhatian anjeun. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.